Aing ieu boga rumah dua ieu. Tapi aing teh pesa kosong. Rokok teu boga. Mun aya mah nu nawar da ku aing arek dijual ieu teh payung sabaraha we. Bruh. Curucus berbayi. Well. Bang, ya doma arek dijual mah euy. Wing keur butuh invest doma ya ka impor ka ditu ka luar pulau. Ah, eta beneran bos euy. Heeh, wing terek nya dijual ieu teh bae lah yang 800 lah iyalah hiji anu jalu bae lah. Oh, yang jalur yang mana? Mana ini kelanya dombanya kok gelap gini ya? Oh, 900 baiklah, ku aing ditawar. Jadi 4 miliar sok. Embung aing 4 miliar mah. Bae lah aing arek ditaikeun deui jadi 600 lah. Oh, kaya tuh sok ku aing 2 ya nu jalur jeung bikangna. Jadi diborongkeun ku sok 10 miliar biasa. Orang kaya. Bae aing ieu 302. Tuh ani mah kajen dulu tuh di ditu tuh ya. Lega di ditu mesin rek galungan dina hayang sabaraha kilo ogenan galungan ya lah. Aduh, kumaha ieu teh? Oh, ka dieu nya. Oh ya. Aduh, aya salariun euy. Urang di dieu tawarna. Ya bos, ari ke teuing mantan urang galungan di dieu aing boga ilmu tas tapatu ti gua ciwalen di belah lana aing aya. Ka dieu wani mah ya prek kumaha deui jeung urang. Si goblok ge, tak panen aing eta heuh. Asli aing di Papua di ditu tuh. Sok atuh ari ngeukeuh tuh ya. Nyarek ngajak tarung jeung aing hayu ya apa ni maka dieu. Moal mundur aing ngasat. Tu nyang beas oge namun cek karot bahasa teh mah.